Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kadang wargi samudayana alhamdulillah urang sadayana tiasa kempal ngariung deui dina ieu kesempatan anu pamugi sabab ieu ku kempalna urang sadayana sing dijantenkeun, sing dijuahan rahmat ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, atuh dina sabadana urang sadayana jangkarna tina ieu rungan pamugi sing digunturan ku rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salajengna dina kesempatan ieu teu waleh-waleh tepetot-petot sim kuring umajak ka diri khususna yuk lebih sadar kana diri, sebab ieu diri teh dituntut ku waktu. Awak dialaku mangsa, diri diciwitan ku wanci, dina harti urang sararea. Ku melendang di alam dunia teh, hiji waktu mah bakal dipanggihan jeung nu ngaran poe akhir. Akhir tina sagala rupa masalah nu aya di alam dunia ieu. Sekali deui ngandung harti pamungkas raga ditinggal ku nyawa, naot maot pingaranana. Maka samemeh maot gerak perdekakeun diri urang tina kungkungan hawa nafsu, dijajah ku gaya hirup jeung gengsi hirup. Dina hartian merdeka teh lain bebas marumpak batas pangan, marumpak batal haram, malajur hawa nafsu, tapi lalu gina napak dina lampah nu merenah jauh tina perkara nu matak marugikeun diri jeung sasama. Aya nu leuwih luhur levelna tibatan pinter, cerdas atawa jenius, hesena nataku kalolobaan manusia teh gagal nepi ka nincak dina level ieu. Naon cing nyaeta sadar diri. Hese eta teh nyadarkeun diri teu bisa ku batur, tapi nyadarkeun diri mah ku diri sorangan. Sebab man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Nah kunaon meureun pertanyaan anak itu. Dina tiap kali urang salat nu 17 rakaat urang minta dituduhkeun
Gusti abdi tuduhkeun kana jalan anu lempeng. Tapi nalika eta pituduh datang katempo kadenge rambu-rambu papagon hirup siar-siar kiwari datang nepi ka leungeun tiap jelema. Bahasa leungeun tiap jelema teh saeutik anu ngagunakeun mensos lain bibir pan leungeun. Kunaon teu mangaruhan ngomian diri sangkan teka dungsang-dungsang tina jalan anu sasar. Kunaon? Adan rongong teu ditu ti dieu. Kunaon teu bisa sadar diri yen nyasatna nu manggil salat teh lain nu adan tapi hakikatna Allah. Nah, lamun jalma geus bisa ningali kana kakurangan diri tina sadar diri tina hasil sadar diri hek eta manusia teh teu bisa ningali kana kakurangan nu aya dina diri pasti hese robahna teh moal bisa babalik pikir moal bisa ngarobah diri kana hade mun teu bisa ngarobah eta dirina teh kusorangan. Hese ngarobah diri mah ku batur teh. Kadituna aya dina paribasa dipaksa. Yang saan lae hirup dipaksa ku batur. Eueuh. Da teu aya perubahan kanuna leuwih hade atawa niat nu hayang leuwih hade ngarobah sikap tina dirina. Da diri hayang ngarobah mah kembali kana kahayangna. Matak mimitian mun dibere nasihat ku batur teh tarima heula. Da kulantaran mun aya batur nu mere nasihat, nu mere pitutur, petuah, wejangan ditinggalina cangkangna atuh eta manusia dimimitian teh kumewa teu bisa dikoreksi ku batur sebab ninggalina cangkang. Tapi lamun nu dialana dimimitianna ku eusina eta naon anu dicaritakeun pasti eta manusia bakal narima dikritik, narima dikoreksi batur. Suksanajan ceuk kasarna mah eta pengkritik eta anu dikoreksi ku batur teh karasana dina hate katarimana teh nana ceuli komo ibarat kabentar di tengah poe sama bertolak belakang jeung kahayangna. Tapi tarimakeun heula sok. Nah, dak dina hal ieu yuk lah sabisa-bisa orang nalika aya manusia anu mere hiji papagon hirup mun ceuk kasar teh mah urang dibere wejangan ku batur tarima heula matak bahasana ieu cepil. Naon cepil teh cep tarima ku hate pil sing nyempil. Sakali deui mun aya batur nu mere wejangan, mere pitutur, mere nasihat ulah ditarima diawali ku ningali cangkang. Tingali mah eusina. Eusi tina eta caritaan. Di mana manusia bisa nalungtik kana diri ngariksa kana rasa geuning hirup dengan saukur dharma. Sekali deui manusia geus bisa nalungtik kana diri, manusia geus bisa nalungtik ngariksa kana rasa hirup dengan saukur dharma. Dharma ngalakonan dina hiji lalakon ngaran kahirupan. Jelas kan?
atuh naon anu rek dibanggakeun nu aya dina awak jeung anu dipake giningan awak teh ngan saukur titipan sok geura sadar ilmu ulah boga rasa ieu ilmu anu urang tapi ilmu nu Allah napas lain urang nu Allah lamun napas nu urang kudu terus nepi ka kiamat aya ilmu geuning urang sok pelajaran poho gitu atuh kabeh oge titipan luhur ke ilmu eta manusia lamun teh mah dipuhit geuningan teu bisa ngajamin eta kailmuan keur pikeun ngajamin eta manusia mun teh mau gunakeun eta ilmu atawa titel geuningan teu saeutik eta manusia digebrus ku ilmu harta menjadi angkeuhan hirup manusia geuningan teu ngajamin loba ayeuna loba harta tapi geuningan daharangan saukur di gram atuh teu ngajamin eta harta makana hirup nalika anjeun katinggang ku hiji lengkah nu salah nu ngabalukarkeun ancurna ajeun wibawa diri wayahna teu ngajamin eta kahirupan nu ngajamin kana kahirupan mah ajenan diri sorangan mun maneh mun urang geus bisa ngajenan diri sorangan engke ge batul ge bakal ngajenan ka urang curik urang nepikeun ka murag lorong seran cai panon nepikeun ka murag kana bumi kana taneuh gogorowokanana teu bisa naikeun ajen urang tina wiwirang diri batinna langsung ngoceak cek peribasana ngoceak maratan jagat hate ngajerit kumaha carana hayang nutupan kawiwirang urang anu geus dilakukeun ku urang tina akibat kapinteran anu disalahgunakeun tina akibat harta anu disalahgunakeun hayang balik deui eta ajen wibawa ka urang supaya ku Allah dibalikeun da cilaka mah ceuk kasarna ulah nembleukeun ka batur akibat urang-urang keneh kadang wargi samudayana dina hal ieu mumpung urang aya kana di alam dunia yuk atuh urang sadayana kudu tetep diajar sabar dina sagala rupa yang harupan ieu kahirupan sebab teh oge urang mah saukur dharma ngalakonan tina hiji kisah lalakon anu geus diguratkeun ku nu boga ieu kahirupan kahirupan nu loba dodoja kahirupan nu loba cocoba omat anjeun ulah rek naon atuh ulah rek melang ulah rek hariwang sing yakin terpercaya karena keagungan maha kawasan nyeun urang dipikir isu kumaha dahar isukna ge encan kumaha isuk nage encan buat ting orang teh tetapi umur teh kana poe isuk ada cenah kudu mikir jang poe isuk kumaha secara syariat maknya orang kudu mikiran poe isuk wa tandur nafsun maqaddamat seligod tapi apakah jadi jaminan dina pada intina orang bakal hirup isuk poe ieu we detik ieu menit ieu menjadi ukuran hirupna mata sok disampel ku ikhtiar nu jadi cukang lantaran diudag ku doa nu jadi panguat kolbu sabar nu jadi ubar ikhtiar nu mapaes hate ikhlas sok ikhlas teh kudu ikhtiaran ku urang kumaha carana sangkan ieu hate ikhlas ngarah mencak waktu nu sampurna ngedek wanci nu mustari sing yakin nu dianti-anti bakal
jadi bukti insya Allah. Tapi tetap orang kudu sabar. Jadi nalika coba tiba ka orang, ujian tiba ka orang, Allah teh lain rek muji jeung rek nyoba ku perkaraan teu kuat. Tapi Allah rek mere kasabaran ka orang. Innallaha ma'as sabirin. Sok. Kadang wargi samudayana atau dina hal ieu nalika manusia teh sufruk tidungdung dina masalah kahirupan urang kudu silih ingetan lain silih salahkeun. Urang mah manusia moal salilana bener kadang mincak dina salah tarimakeun bener ulah jumawa ulah asa aing. Sok, mata kurang Sunda prinsipnya kieu rengkuh lain harti taluk, sumeah lain harti lemah, ngajen lain harti eleh, tapi diajak ngawarah diri bisi cilaka kupola. Nah, eta bahasana ajaran Sunda eta teh, paribasa Sunda. Boleh dikata wangsit Sunda. So, rengkuhkeun ieu hate. Lain dina harti diri teh sok rengkuhkeun. Lain sujud model perintah Allah ke para malaikat ka Nabi Adam. Hormat ka batur teh. Sok hormat batur. Salagi etan nu di sang harapan teh manusia someahan nu lain batur teh dina hartian lain urang ngalemahkeun diri lain ajenan batur lain dina harti urang eleh ku batur. So diajar nalika urang hirup kitu nyesat ngajanan batur tah ieu teh hiji konsep tina hiji kalimat nu disebut pancawaluya. Hirup urang lamun urang bak ngajanan batur bakal balik ngajanan. Ulah ieu mah lantaran cekasarna urang boga sihung. Jadi adigu tingalikeun aing yo. Ulah. Atuh nalika hirup hayang cager, bager, singer, pinter, bener. Intina pancawaluya. Di mana urang boga sihung, ulah ngejadi adigung. Di mana urang boga sima, ulah jadi adiguna. Yuk sumputkeun ieu sihung, bunikeun sima cukup nu apal jeung ngarti ulah ngajadi poho karena temah wadi. Eta prinsip subuhna eta teh kikituan teh. Tapi dina hal ieu teu waleh buana raksa jaya sajaya di dinya teh kajayaan manusia. Yuk pangeningan di mana lamun ngaliwat ka batur ulah nepikeun ka urang disebut hayam punten bari rengku pan itu sok tingalikeun pan urang teh engkeun lamun batur ngaliwat ka hareupeun urang pasti batur bakal kitu ngali masalah nongboy we ulah sok. Jadi kalimat ibda binafsik teh eta teh sabenerna pinuhku harti anu wah kacila tuhung intina naon rek badatun thayyibatun wa rabbun ghafur dimimitian heula ku syahsiyah thayyibah ku individu anu eta individu teh thayyibah lain hasan. Ari hasan mah alus cangkang, ari thayyibah mah bijeuna hasan tina thayyib tina hate. Nah,
dina hal ieu makana teu waleh-waleh sekali deui. Yuk nalika manusia hirup engke ogenan urang depan apa bakal dipenta pertemuan jawab. Sebab setiap orang kita pamimpin dituntut keur nanggung eta kapamimpinan. Sing sadar nepi ka mana urang ngasuh ceuli, ngasuh bibir. Aku jeung kahayang nyieun eta bibir ceuli panon. Kunaon Allah nyieun bibir, kunaon Allah nyieun ceuli. Padahal tina sifat-sifat Allah. Ceuli jeung pangdengena, bibir jeung pangucapna, panon jeung paningalina. Da teu saeutik manusia nu dibere panon tapi teu dibere paningali. Dibere ceuli tapi teu dihijikeun jeung pangdengena. Kan gitu, dibere bibir tapi teu dibere ku Allah teh jeung pangucapna. Eta sok. Maka nalika setiap sakabeh sifat anu terpuji keur hamba Allah dina Al-Qur'an geus ditulis eta teh buah tina ilmu. Sakabeh sifat anu tercela eta teh tina kabodohan manusia. Gunakeun panon keur ningali kaendahan dademelan Gusti. Ulah dipake ieu panon keur pikeun ningali kaendahan hawa nafsu ulah. Gunakeun ieu leungeun keur pikeun ngarumat ieu alam dunia, lain keur ngaruksak alam dunia. Makana Rasul diutus oge rahmatan lil alamin teh naon tadi dinya fungsikeun jiwa urang, raga urang keur pikeun neruskeun estafet perjuangan Rasul. Makana nalika urang lumaku pikir ku kasadaran, tingali ku kayakinan, titenan kejadian-kejadian anu karandapan, kabeh oge ieu akibatina pagawean urang-urang keneh. Ulah nyalakeun ka batur kade. Geus saeutik ayeuna urang ditabrak ku batur disalahkeun saha? Nu jelas mah Allah ngaliwatan eta manusia nabrak ka urang. Intina geus maneh teh cicing, tapakur, tadabbur. Ulah sok hayang lulumpatan dina motor. Nah, atuh nalika urang sadar ka dinya, sok tapakuran ku urang. Tapi ka mana kasiapan urang rek mulang ka alam asal. Mana kasiapan urang? Komo lamun seuk teh mah urang boga katurunan, naon rek diwariskeun ka katurunan urang. Jelas dina Al-Qur'an wala yakhshal ladina law tarakum min khawfihim dzurriyyatan di'afa. So, sing sieun ku kalimat eta teh. Komo ceuk pabatasuna uyah tara teh kaluhur, kalakuan budak itu adalah cerminan tina kalakuan menjadi kolot. Ulah nyalahkeun menjadi anak. Anak bangkar warah buat teuing eta teh kalakuan urang baheula. Tapi kunaon urang sok nyalahkeun anak hese diurusna budak teh. Eta teh kalakuan urang. Matak sing sieun urang ninggalkeun katurunan anu lemah. Dina artian lemah ieu lain stunting tapi lemah pola pikir keur napakuran dirina. Komo lemah iman, lemah Islam. Contohna memilikeun ayeuna. Dulu urang ayeuna di Sukabumi keur ditimpa musibah. Secara kondisi urang dunia teu boga. Cik atuh kudu pamugi Gusti sing dipaparingan kasabaran, katawakalan urang Sukabumi. Piraku teu bisa kitu-kitu acan.
kusuna we ngadua masuk bari tiap tas salat sok Gusti pemugi orang Sukabumi nu jadi paparinan kasobaran di mana bae eta mah jalmi-jalmi anu nuju ka talangsara sok doakeun ku urang da euna mah geuningan ku aya bahasa modern di mana bencana timbul rakyat jeung pamarentah teh gotong royong mamean sumbangan ti ditu ti dieu. Tapi coba ingat, apakah Allah nurunkan eta bencana teh akibatina perilaku manusia? Perilaku eta pangeusi kampung sadar teu nepikeun ka dinya. Perilaku manusia pernah tidak berpikir ka dinya. Naon anu bukti pamarentah ayeuna so pernahkah berpikir kumaha carana sangkan perilaku aya di dinya para kiai para ulama gotong royong kumaha perilaku umat anu di sekeliling urang teh jauh tina maksiat minimal bahasana teh ngaminimalisir kumaha sangkan ulah nepikeun ka lemur urang kena bencana. Pernah kadinya oh mau tina paham sekuler jeung naon liberal tah makana keur ngantisipasi ieu atuh buana raksa yuk belajar mengoreh jati diri ieu tina naon anu disebut buana teh alam raksa jati dirina jaya ngarah timbul kajayaan urang salaku manusia nunggus dibere kamuliaan ku Allah. Yuk orang balikan deui. Cenah eta masa ukur trik lain. Mun teh mah masa ukur wadul. Nalika wadul aya wadul sunnah, aya wadul Arab. Wadul gedebul lamun wadul ditulis ku huruf hijaiyah waw dal lam wa jeung dalun kudu aya bahasana aturan naon geus puguhkan ieu teh bahasana teh naon atuh mun teh mah semacam filosofi tah ieu teh kieu da tengah artian ayeuna modelkeun kerajaan Tarumanagara dari ahli sejarah. Ngan coba kita berpikir, kurang berpikir. Nalika taro mana gorun, nah disalahkeun. Mun eta Tarumanagara ditulis ku huruf hijaiyah. Cenah ayeuna keur zaman goro-goro cik sok bu. Mun teh mah ngajaran buka atawa tulis ku huruf hijaiyah. Tarumanagara te ro mim nun gin ro rek ditulisna mun teh mah ditulisna ku huruf hijaiyah rek ku jabar wungkul Tarumanagara tuh lamun di jabaran wungkul lamun ku patah wungkul ayeuna buana raksa jaya kunaon bake punya pola pikir cek guru kitu geuningan dilenyepan atuh tarima heula santas ditarima sugan we sasieun sabeunyeun aya nu nyempil ulah ku jejebir di dengekeunana tapi ku cepil sasieun sabeunyeun pamugi sing aya manfaatna mata zaman ini zaman goro aya kan berbicara gitu goro teh nu kumaha goro teh riweuh ulah gitu makana didinya oh da baheula aya taro mana goro naon atuh sabenerna ieu bake riweuh da Allah nyiptakeun hiji kondisi hiji waktu teh
eta teh pinuh ku pituduh bacaeun Iqra kita baka kapa binafsika ya umma alaika hasiba teh tadi dinya cik sok perhitungkeun hitung eta teh perhitungkeun sok nah gitu jadi tawaleh-waleh lah sanes sekali deui sanes kudu manut atawa turut atau ngestokeun diri ka Buana Raksa Jaya sing janten pencerahan ulah picik nalika urang nganggap hiji caritaan batur ieu teh hasil tina pola pikirna henteu sing kuring gaduh guru kang ngadungikeun ieu ngancek guru hiji nu urang nu ku anjeun ulah dibejakeun saha jati dirina sewang-sewangan tina eta raja-raja mun datang jeung minta ka anjeun mah pek. Nah kumargi kadang wargi samudayana henteu sumping pangapunten amanatna kitu. Nah lajeng dina hal ieu kunaon atuh saupamina segteh mah di wartoskeun dieu bisi aya balokarna nu akhirna tamiang melit kabitis abdi secara ridho tapi ternyata nu diwartosan ngagunakeun ilmu nu salah bakal melit ka abdi itu dina hal ieu palih dituna ieu ngan saukur di alam dunia disimbolkeun dicontohkeun atuh kan aya kantos maca sim kuring kunaon beuteung Semar bake dicitreuk ari nu aya dina beuteung naon coba dina pada kaummanana nu aya dina beuteung mah eusi kadut ti dunia kadaharan wungkul nalika eta kadaharan di dahar diabuskeun kana beuteung aya nu dipiceun aya nu jadi saripati tah urang mah matak bahasana thayyibah kalimat thayyibah teh nu hadena we nu diasupkeun teh gitu dina carita rakyat teh nalika Batara Guru jeung Semar teh cenah mintonkeun pangabisa Semar jeung Batara Guru cek Sang Hyang Wenang teh saha nu kuat ngangkat Gunung Galunggung duana lagi akur Semar jeung Batara Guru teh kahuapkeun Galunggung ari Batara Guru mah hitut ari Semar mah henteu cenah gitu cek dongeng rakyat ting cek pawayangan ari Semar mah teh hitut ari Batara Guru mah hitut matak Batara Guru bengung ngaleutik biasa kempleng ari Semar mah burayut dah gitu secara dongeng itu mah tapi wallahu alam